Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Gita Nada hadir pada kesempatan siang hari ini, tentunya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kehadiran Gita Nada bisa menghibur Anda dan sebuah sajian instrumentaria tadi bisa menjadi pelipur lara kala duka. Marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Boro-boro bisa kamu apotek, boro bisa ka dokter, temukan duit, kata we gudang daunan, diracek. Eta aya tentang pasantren anu kaleresan ngajampe abdi, bismillah mimiti nama duk ilalang aya kodok di talian, buduk sia teu kapalang maning borok sakalian. Aya besek dibagikeun, hancur deui pidato. Halo. Sok we ajaran dengan hebat ge besek we sok ngeten geus hancur. Kata aya santri ge luhur bersemangat ngomong Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'mal mithqala dzarratin sayyara yura. Marukan pidato teh babari, sok ngababari. Yo aya. Marilah kita panjatkan puja dan puji kadut ilahi rabbi. Udutna gendut jadi ngadat oge kuduhan. Aya RT anyar ngumumkeun DKM, aya ajengan nuju keluar, aya nu maot kieu ngumumkeunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parangtos kuli ka rahmatullahi wabarakatuh. Ai lamun anjeun nolak ka si AA baheula tahan apa? Naon kitu mama? Sababna pan syariat mama aya di Mekah aya apa? Si AA. Abdi wangengkeun pun bojo teh anugerah. Pun bojong itu tapi musibah. Da budug leutik nya hideung kontrol apa jangon. Pun bojong 18 tahun bejeuna parawan cekekeun. Da siga citra kiana. Geuning kaekeun ustad, dapan menang hipnotis. Ngawaler salam didoakeun muga-muga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam muga-muga carogena sing anggal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surul ad idhabana biwujudin mustafal hadi Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa addim wa akrim wa majid wa sarrif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil ma'ad amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'amudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayat. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad innama bu'istu liyu'alliman nas wa qala aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Margin juga bagikeun cai konsentrasi ka urang bari sholawat. Cai tetep dibagikeun
sing enggal beres kurang sholawat. Siap Ibu? Oke. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi Cijoho Gusti berkahan pasir tamiang di barokahan mugi hasil pamaksanan tina balai Gusti tebikeun sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi ieu sadaya jamaah mugi doana diijabah pala putrana soleh solihah rezekina halal bari barokah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi nu tatanen Gusti sumurkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburuh Gusti jembarkeun sadayana barokahkeun sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi para ulama yuswana panjangkeun elmuna tambih dimanfaatkeun umarona amanahkeun masyarakatna sarolehkeun sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi dupi caina tos dibagikeun ustadz tos anu dipihormat al-mukarramun wal muhtaramun punten teknisi ehona dialitan lehona di ehona para alim ulama, para juama, para kiai, para ajengan, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana anu ku simkuring dipihormat teka kantun ais pangampi pupuh lemur Bapak Kepala Desa Pasir Tamiang Kalirengrengan oge sadayana aparatur pemerintah dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas mun bahasa kerenah hangsit nah maca hansip mah kedah diikhfakeun margi numpaeh mayunan sin jadi hansip anu kusimkuring dipihormat sadayana pilih sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh di ieu kampung teka kantun Bapak Ketua DKM Kalirengrengan sadayana panitia penyelenggara pengawasan anu ditaalukeun sareng miemut dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jamaah sadayana ibu bapak sepuh anom berkah maulid ieu
ku Allah Ta'ala sing ditambih-tambih kabarokahan. Pandung waktu panjang acara anu parantos moparin waktos, insyaallah ieu pangaosan walami dalila ge tara diarapalkeun ieu. Nu penting mah pangaosan mah singkat, padat, melekat, insyaallah sim kuring balik mawa ilmu numan. Halo kakara deui aya panggung manyangkir jamaahna jadi mubalik kudu siga pangal. Najang kitu mubalik mah tong ogohan. Kumaha wae kudu siap peuting mah pengajian pareum mikna uing kawas ngajar sekolah agama. Ibu bapak sadaya punten ibu nu diharana pilih cangkel bagi posisi rada jangkungkeun bae cangkel ge. Nah, nu cangkel ge sarua eta ge nuju tolabul ilmi. Cangkel ge barok insya dan kayak barokah cangkel lagi minimalnya yang nyeri betul. Ibu bapak sadayana dinten ayeuna dinten anu spesial karena ditaklukkeun kana lahirna manusia anu spesial yakni baginda Nabi Muhammad. Dinten ieu teh make merek namina mulu. Beres. Make merek mah sok jadi alus. Pengajian diganti ngaran, sarua jelema diganti ngaran sok tenar. Beres teh. Enti sutisna jadi Sule artis terkenal. Ainul Halimah, Inul Goyang Obor, malah aya deui guru urang mubalik yang gimnastiar di Dentos Abdullah Gimnastiar dipanggil Aadil Tenang. Aya deui ibu artis teh ngaranna Jamiluddin Purwanto di Gentos dan Saiful Jamil Tenang. Di Tasik ge aya nu ngalaguna kieu dimanapun ada bayanganmu. Saha eta? Evita Balaknya. Nami aslina Ceyoyo. Bisi teu percaya tanyakeun ka Cigalonta ngan daripada kudu ngongkos mending percaya wae. Hadirin rahimakumullah. Wios laosna bari heureuy. Sagala ge make merek mah hebat. Aya daya tarik, beres. Dina online aya murang kali di Singapura Yuso SMA berpenghasilan 20 juta per bulan. Itu paling sepi karena dia itu menjual lebih sebutnya kiripik nyerek teh. Dikemas secara bagus payu sabab make kemasan. Ayeuna ge ngaji make kemasan. Sok lamun mingguan sok make tenda kieu. Make panggung. Sound system aya berkat para sok jual minggu kieu bangkrut kecepat halah butuh cangkang butuh esi paling butuh abdi didoakeun muga-muga urang dieu sing harasil maksa nu teu acan gaduh jodoh muga-muga sing enggal kenging jodoh bade rana bade parawan bade duda bade bujangan ku abdi sing dideukeutkeun jodohna cek lamun urang gaduh minantu kaset hoyong beunghar mobilna opat perusahaanna loba tapi datang ka imah ece tataranya cenah cek ece butuh sih kumaha ari ece pan cek ece bieu butuh ternyata hirup mah butuh cangkang, butuh ece meser jauh di pasar geus meunang mesekan dibungkus kene ku cangkang leres teu nu mawi ieu pangaosan teh nya pangaosan anu aya label ngaranna cangkang bari aya eusi ngaranna ngagungkeun Rasul diberekan muludan yes. Wow, itu YouTuber geus nutur-nutur wae
mati warung sabelah. Warung sabelah teh nyaeta jalan Kawantar di Tasik. Bojona urang Ciamis doakeun muga-muga si enggal gaduh putra. Karena AGY kreatif, subscribe, like and comment. Yang kedua RC dakwah, subscribe, like and comment. Awas poho BHS kain ke lebaran. Halo. Ngarempokeun jeung si Ece eta ajengan irung jeung pipi beli parput. Meuli lembu kacang polong mawarbik dina keran, ibu-ibu tingkar long nu balik raina Aldebaran. Uy handai Ece, ku merek mah sadaya ge boga daya tarik. Pangaosan make merek, make sound system, ditenaan, aya berkat. Eta teh kan gara-gara merek. Urang embut ka ulama baheula. Ulama baheula nyeun merek ngaranna Muludan. Nah hake urang pasti ieu aya hikmah nu agung. Pangna dijieun Muludan teh supaya jelema tiasa ngempel. Leres henteu? Pangaosan Muludan beda jeung mingguan. Sabab Muludan mah kita tanggal lembur ge daratan. Leres teh? Malah di ditu mah di Sukaratu mah sadesa aya Muludan. Eta muni daratan mah teh Gusti Budi Malenor. Abdi Gadung Bojo, kaleresan pun Bojo teh awewe. Halo, hayang seuri cek si Mbak eta ajengan Gusti teh. Anu isiran ngomong bareng datang mah. Ari dina panggung mah siga jaer ka saata takut bae. Eta pun Bojo pun manggih Muludan unggal majelis diteangan teras lembur nepi ka dangdang. Jarum pentul ge digegel kieu. Ieu tiung dikeu. Cocok kieu koneng tuh ganti ku kayas. Hah, lipstik beak dicokel ku korek. Lalaki mah babari hayang dandan geus diaduk mah kuat we make kaos di koko segala tereh awewe mah. Datang ke pengajian eta nu tadina tetepang janten patepang. Sanaosa RT kadang-kadang aya nu tetepang, sanaosa desa aya nu tetepang tos lami. Kumuludan mah bisa tepang. Abdi nu tembih di Sukaratu daerah Galunggung biasa tepang sareng urang dieu. Ieu wasilah merek Mulu. Datang ibu-ibu silihan. Terus pantel pikir tongtang. Jadi mah paling repot lamun kudu ngadu pipi. Komo jeung nu jangkung ai kikieuan. Jeung nu sapantar jeung penek ieu kalah dijeduk sirah. Oh, ibu-ibu aya nu make emas nepi kana siku. Orang datang asup ka pengajian teh ece da ramah. Salakina tos panen meuli cincin benih panas. Pek da yang ini make buntung emas langsung dah. Teraskeun. Wios ngaosna bari heureuy wios. Wios sataun sakali ngece. Da ngaji mingguan, ngaji nu asli mah. Ieu mah penyemangat ngumpul. Jeung kata teh ieu kumaha. Kumpulkeun ting meunang jeung ti mah saha. Ayana merek Mulu. Ulah fanatik kana merek ieu. Muludan Rajaban Muharaman eusina pangaos. Oh, tina aci ge rupa-rupa dahareun. Aya aci dicolok-colok ngaranna Cilok. Aya aci digemol-gemol ngaranna Cimol. Aya aci ngageleterukeun namina kubatur dibidahkeun hayeung wae Muludan tempo eusina da Muludan mah sakedar rebel butuh rebel eusi supaya kuat. Leres teh cenah sahabat Nabi mah teu pernah maruludan da deukeut jeung Kangjeng Nabi. Leres teh unggal poe pernah jeung Rasulna ge. Ari urang hirup 1400 tahun sabada Rasul wafat, rek kumaha urang ngebrehkeun ka cinta urang ka Kangjeng Rasul. Oh, batur manu di Arab deket karena makam Rasul kurang mah jauh. Pasal kula mah jian merek Muludan langsung isu-isu geus daratan.
Alhamdulillah. Eta budak ceurik, lain ceramah eta. Amana we ngomong maing lah. So, neng sing solehah, sing janten wanita soleha seperti Siti Fatimah acara. Mun hayang didoakeun baleweh we budak kawe ajengan lieur. Oh, salatullah salamullah. Pakai dirinya. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin salatullah salamullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala yasin. Lamun ngaji kudu jempe bareng, lamun ngaji kudu jempe, ulah bari nyook komo bari tibra bisi digonol eta kelong. Iya salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin isuk-isuk eta persiapan belaan mereskeun barang isuk-isuk ke persiapan belaan mereskeun da siangna aya pangan nu ceramahna leutik salatullah salamullah salatullah hirup loba nyeri hati, hirup loba nyeri komo teu kabagi be disalahkeun eta bapa majar maneh goreng tapi eta loba korban apa RT kelaru di Ciparinya. Salatullah salamullah Rasulillah. Salamullah ala yasin meuli simet ka Cikamuning ikan tuna eta di Cikoneng. Zaman ayeuna seueur beungeut anu glowing ngan hanya kalhun tuna koneng. Iya salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin salawet mah eta 25 mobil sedan cenda hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdang teu bisa hejo salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Ibu ayeuna teh mulu keur bae disebut sangkang batur yos tapi intina urang tiasa pangaos niat muludan ayat 3 dina kitab I'anatut Thalibin mangga pilariku para santri juz 3 eta ayatna halaman 364. Niat muludan nu kahiji nyaeta sukron li maulidin Nabi sallallahu alaihi itu dawuh pengarang kitab nyaeta syukuran karena dilahirkeunana junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad
aya nikmat yang ajengan nu ageng aya nyaeta nikmat iman jeung ternyata aya nu leuwih gede deui tibatan nikmat iman jeung Islam nyaeta nikmat diciptakeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Mata di dieu urang nu hadir di tempat motivasi urang dorongan tina mana syukron li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak syukuran atas dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Lumawi kapungkur Rasul dilahirkan kurang mah teu kaalaman patepang sareng Rasul. Alhamdulillah dinten ayeuna niemut kelahiran anjeunna. Ternyata nikmat nu paling ageng setelah nikmat iman jeung Islam adalah nikmat diciptakeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal mungkin urang mengenal iman, moal mungkin urang mengenal Islam, pami teu diciptakeun mantenanana leres kitu. Oh, abdi teh ge resep nu mustami manyang siga dina beus kieu tah. Abdi ti kaping hiji tos liat neme uih di Banten di lembur ajengan tah dirina. Di Banten ge 2 peuting terus di Garut terus ke Purwakarta ke Banten di Cianjur terakhir pek teh langsung ngaji di Lewisari kamari teh terus we ka dieu tah ka Gunung Patani ayeuna ka dieu awak teh capek tapi pamajikan mah atoheun we nempo salah kirim sakieu dah paleun meureun salakina bakal loba dulur lamun geus loba dulur mah loba doa. Wow, mudah-mudahan ibu-ibu ya nu gaduh sametan sing ngalalunas. Aya tahu mobil jadi we ngarempokkeun kanu hulu. Wi. Wow, mudah-mudahan nu gaduh sametan sing ngalalunas. Nah katingali atuh di dieu mah ibu-ibu ningalikeun ka abdi. Nya nempokkeun apa ada di dieu mah ibu-ibu loba pulang. Geus kurang ieu konsen meureun eta berkat dina ruang ecuk. Teu nya balik bangke. Cai heran. Ieu pokali. Bu. Halo. Syukuran atas dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Ibu Rasul mah jalmi nu seueur jasana. Naon cenah? Rasul mah jalmi nu seueur jasana. Tiap jalmi nu loba jasa tara dianggap berjasa sabab tos seueur teuing kasaean. Tuh mangnana ge kasebut. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Tiap jalmi nu seueur jasana tara dianggap berjasa sabab seueur teuing kasaeanana sakitu cek aing ge diturutan sakitu wios dicontohan ibu ningali abdi ayeuna rada keren sakieu aya tambahan sakieu keur masantren mah abdi teh cantik disebut lagi nulis lavender lelaki penuh derita baheula keur masantren nya kurung nya dangot panjang nya buduk ari ngaran santri baheula mah baru keun bae buduk-buduk ge barorok eceuk mah nya aya buduk barokah halo aing geus lieur ya geus seueur sigana ya oh aduh aya buduk barokah abdi mah da boro-boro bisa ka apotek boro bisa ka dokter teu boga duit kata we gudang daunan diracek eta aya tantangi pasantren anu kaleresan ngajampe abdi bismillah mimitina mah duk ilalang aya kodok di talian buduk sia teu kapalang maning borok sakalian
ke rumah santren abdi teh sok ngaulang ke jalan rumah sakit sok ngajar ikro ka pabumian mun zaman ayeuna tren zaman ayeuna karena privat ngajar abdi teh da maklum santri atuh bawa zaman mareto masya Allah kopeah nu hideung geus semu kone baju teu diistri ka lecek sup teh kana jero angkot aya bapak-bapak nu saurang ya Allah nu penumpang teh jeung abdi janten duaan merongkeun rek ka abdi teh teuing beungeut abdi bereun teuing beungeut abdi karunya merongkeun nyebutna ge encep juga teh encep teh kasep teh cepot anjeunna ngobrol sapanjang jalan ka abdi masyaallah naros kitu ngomong ka kenek nyebutna teh nek abdi teh ngalieu ka rumah sa awak abdi astagfirullah ngobrol si bapak kieu pokna teh kenek ulah dibayar si Ujang ulah sina mayar mun ek mayar ongkos ulah ditarima ieu diongkosan ku bapak ageungna 2000 waktu harita ongkos angkot 2000 kabeneran abdi teu boga duit ngan duit teh kur 5000 masya Allah asa diturunkan jeung aing kudu liuk jangkung teuing karunya carangkeun Wah, udah cangkel, udah jangkung, mana asal tuh. Wah, mungkin nangkung deh, ini mau variasi kan. Si bapak ngomongnya gitu dibayar abdi ongkos angkot teh janten gratis da aya nu mayar masya Allah emut ka si bapak nu ageung ka sayang cek abdi harita balik ka pasantren emut wae kana wajah si bapak boro-boro apal ngaranna lemurna teh nyaho baheula abdi teh buhespai ari buhespai teh bujang hese payu kain ngarukeun ibu eta emut we kasih bapak wajahna nangtung deui karunya kahalangan pokok temak bisi hayang diu bo emut kasih bapak nu teu kenal malah teu apal lemurna emut teh sapanjang abdi dua sasih mah nah ari kapun bapak nu di bumi anu ngusahakeun abdi welaan pun bapak ngebon welaan pun bapak papanasan hujanan malah jadi ajengan ge ngojek nyubuh keur ngabiayaan anakna sakola keur ngabiayaan anakna masantren teu dianggap gede jasa komo Gusti kapun biang anu ngajerit maratan langit koceak maratan jagat ngalahirkeun abdi antara hidup dan mati teu dianggap berjasa sabapun biang mah geus teuing kasayan nah anu 2000 dianggap berjasa sabab kakara ngarek kahadean anak halo ibu galung putra sok emut ka putra mun emut ka putra kieu ceuk mana anak urang geus mangidahan budak urang wayah kieu can wangi ka mana wae budak urang sanapasna kolot mikiran nu jadi anak moal bisa dibales ku ibadah 60 tahun karek napasna can kesangna can getihna can nyawana nu ditarohkeun can pamerena sanapasna wae kolot mikiran anak-anak rek ulang terima kanu jadi kolot moal bisa dibalas ku ibadah 60 tahun caca ibu Rama hese males jasa komo ka sayyiduna wa maulana Muhammad moal mungkin aya ibu urang moal mungkin aya bapak urang pamit diciptakeun nurna Rasulullah laulaka lamma khalaqtul aflak geus mimiti aya besek dibagikeun hancur deui pidato halo sok we ajaran dengan hebat ge besek we sok ngeten geus hancur abi mah sok diakalan sholawat saberesna itu sok ge besek mun bisa mah ari bade ayeuna abdi bade sholawat deui ngawasna bade liren heula da ajengan teh ngobrol ngumpul tapi bari mikir pidato hese ajaran sok ka dieu kata ayat santri gelugur bersemangat ngomong Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma ya'mal misqala dzarratin sayyara yara
Marukan pidato teh babari, langsung babari ka. Yo ayah, marilah kita panjatkan puja dan puji kadut ilahi rabbi. Nyebutna gedut jadi ngadat oge kuduhan. Aya RT anyar ngumumkeun DKM, aya ajengan nuju keluar, aya nu maot kieu ngumumkeunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, mun bade teu besek engke we dibagikeun sabada ajengan samemehan doa. Bisi hancur pikiranana. Sakumaha hebatna kiai anger we, da ajengan mah sensitif. Nggak soknya budak di dia kerek diksa ajengan sekumah harusnya ajengan mahal tina TV soknya budak di si loba orang balon kobo ari ngaji sisi jalan dari nu tadi tutup waduh mustami di seberang jalan assalamualaikum datang dari truk wah ngeskur ngomong ngenah-ngenah aya motor jet aing bo katawa mustami jauh teuing ari kieu mah deukeut raos. Pan jauh teuing asa ngomong sorangan aja. Jeung kesangan deui. Nya ieu teh katempona ieu teh kenging nyewa aja. Pasanes katempona Jepang barang di moe parek. Hadena teh hadena. Teueuh foto urang tuh. Biasa nama sok aya foto mending kaset ari papanggih geuneuh sok gede eta banner teh ukuran 5 meter abdi pernah ngaji 5 meter ukuran bannerna sepi ceung isu dipake moe pare nu nya aya balik konang dipacokan hayam nu paling tragisnya eta dipake tutup kanang hayam aning teh dilungguan nok ngaji ka Garut eta di Garut benerna gede sabulan kemudian abdi ngiring istirahat di dinya hoyong ka masjid WC teh keur kaayaan direhab saur panitia anu baheula teh ajengan cenah bade kahampangan mah di balong we oh ayana pancuran dina pacilingan beungeut aing keruan ngarisi halo bo tadi teh cacak ka Ibu Rama hese males jasa komo ka sayyiduna wa maulana Muhammad moal mungkin aya Ibu Rama urang moal mungkin aya na bumi jeung langit pami teu diciptakeun nurna junjunan alam Ibu Islam nepi ka Pasir Tamiang Islam nepi ka Cidoho atas jasana Rasulullah Rasul bukan hanya dibenci, Rasul rek dibunuh, Rasul rek diracun, hartanya hampir habis ke perjuangan agama. Boleh jadi Islam lebih kan dia teh atas pengorbanan besar Rasulullah. Nah Rasul teh dianggap berjasa, sabab Rasul mah geuseur teuing kasayan. Cacak ka Ibu Rama hese males jasa, komo ka Rasulullah. Sallallahu alaihi ma lukuhan ke-12 oh abdi ngaji di Banten masalah jeung umur ajengan penghargaan anak-anak abis sok aneh ya kayak 14 botol Wijon Pokari La Segar Fanta, Coca-Cola, Sprite, teh sosro, segala kopi luwak, segala ayam. Si kain emangnya aing ajengan kasurupan. Sok salah ngahargaan, ari kaajengan ngonang muni rongka ngahormat. Kaajengan menang ngonang saliwat model kieu hormat segala disadiakeun. Nah, ari kaajengan nu lemur, anu sok biasa urang direrepot, nu ngalwingu mayunan urang, nu dititipan ku budak urang, boro-boro dibere cai, geus batuk sakadara dibere cai. Tu cenah ajengan geus batuk pasihan cai bisi pae, nyebut lagi kitu. Bo, ieu mah ajengan saliwat saja beli ge bali. Urang mah butuh teh ka kiai anu sok biasa. Deui ulah hormat, teu biasa-biasa we urang biasa. Halo. Ibu. Nah,
kasayanana nah jeung anu saliwat di Allah puni wasodaqah jeung berjasa ka salida mimiti eueuh mereka hadeana ge bawa jadi ilmu bawa jadi naon halo tah kukituna Kang Diki sama panitia tong repot-repot moran amina misi aya teh mah split Coca-Cola Fanta mah we kana mobilkeun dan misi milaran halo ibu butuh ka kiai peryogi kajengan obat bulanan hayang didoakeun usaha 7 bulanan hayang didoakeun usaha ngalahirkeun hayang disaksian usaha kumidan di pojok kajengan mun orang keneh lain daek udah kurang ya lu kerlaleumpang ya lu karasep udah leulis urang deui si ujang dititipkeun teh budak ka kiai astagfirullah ari hayang boga budak soleh teh pernah dititipkeun ari budak bisa ngaji kewajiban saha nu urut Ibu Rama sabab Ibu Rama na teu mampuheun akhirna dititipkeun kanu bisaeun engke di akhirat bakal ditanya ustadna lamun geus dititipkeun mah lumayan sajam ngaji di musola sakola dinia sajam hari kali genep tahun mah ringan hisaban ibu jeung bapak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nu ditanya lah ustadna cek malaikat centin bukti kabungkur nuju di alam dunia putra centin diguru ku centin punten centin si panjang umurnya kasebut bisi aya ngaran centin ceun cek malaikat yang anjeun di alam dunia kantos ngawurung putra seimas di alam dunia pernah ngawurung putra dijawab ku eceun tapi matos dititipkeun ka Pak Ustad ka ajengan jadi ke ajengan dihisab di hadapan Allah hei Ustad katitipan putra Cepot Ustad katitipan putra PH Ustad katitipan putra Teu Dedeh lila Ustad hayang ka surga lila loba pahala hisabanana loba coba dihisab keluargana dia hisab dirina dia dihisab katitipan anak batur oh iya manitipkeun di sawah aing keur more ajaran aya putra abdi ngaji kadinya jeung ngarateu ditongong aing atuh beunang ajaran aya putra abdi kadinya ceuk abdi aya ku aing dicekekan hiji-hiji bu ari hoyong budak sore tapi dititipkeun dina saena kabumina Pak Kiai Pak Ustad supaya bebas abdi di hadapan Allah jaga nitip putra abdi eusian otak jeung hatena ku ilmu-ilmu agama supaya urang silih ridhokeun paran tepi ka akhirat halo jadi usaha mah serba salah tinggalin ngebela Ustad ini sarua Ustad usaha para anak beres mendingnya di baheula awewe nolak urang di atas kesuksesan seorang laki-laki banyak penyesalan para calon mertua aya nama di betohan teu tulus saya ngaji di umurna manggilna teh encep encep kan aku ka amah baheula ngomong nyebut encep ka aing nyebutna teh kieu grama dari nyebutna teh naik maneh bawa kasih uris rek kawin maneh hayang kawin kasih uris rek ka manakeun beungeut mama cek aing teh beungeut moal pindah ka bujur kalau abdi tah nuju di tanah suci nu kamari arwah nyanak mitoha nya ngomong mitoha teh kapun bojo nyai pandi Ciawi mah nyai cek aing teh kangewa-ngewa tuh nyai cenah lamun anjeun nolak ka si Aa baheula dahan apa naon kitu mama sababna pan sarehatna mama aya di Mekah aya depan si Aa nya ku aing kudu dibayar panongkosna oh eta hanya kalau halo abdi mah ngingkeun pun bojo teh anugerah pun bojo ngingkeun abdi musibah da budug leutik nya hideung kontrol apa jangon pun bojo 18 tahun bejeuna parawan cekekeun da siga citra kirana
Gening kaekeun Ustaz, dapan menang hipnotis. Dan can eling-eling nepi ka ieu geus salah nih. Sanajan jadi musibah keur bulan mulut jeung raja pun bojong ngeun abdi teh anugrah. Margi ajeuna ngeuna para nyamuk. Nah heukeun. Kan aya dina kardus. Sugan di batur di dieu mah nyakeun bae ari eueuh mah. Kan terbiasa mah biasakeun mah kitu. Halo. Bulan mulut mau meuni babari muka pantok teh babari. Biasa assalamualaikum. Hese muka pantok. Bu, ayah supi. Hese geus kitu Bu, ieu aya terus pantok. Biasa kitu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cepet. Dibuka pantok nu di deuleu kardus lain beungeut salaki. Jadi kasep kene kardus daripada salaki. Kitu hadirin rahimakumullah. Moal wadah nginum da can gawe. Gawena can parah. Engke nginum geus tengah-tengah men ka izin ka ajengan lemur, margi ajengan lemur malangka dibere cai. Aya ngrongkah sagala apel haru gelo tangga gini tah barang hakan cengkai. Urang dieu mah seneng biasa-biasa wae. Kieu we ka ajengan mah sagelas atau 2 gelas. Geus we sakitu bingung. Ajengan lemur mah kieu we karunya. Jadi ajengan mah serba salah, teu meunang salah. Jadi ajengan asli mau diriungkeun. Make sarung disangka burut. Make celana disangka ngomoraeun atau abdi kudu make androk. Pan abdi mah make sarung teh geunah sehat, ceuk ngomongna di sarung teh geunah sehat ka angin-angin. Nah, jam seberapa ya? 11:30. Daerah geus. Ibu hoyong lu ketemu sabarang ngaos teh? Kamu tilu, kamu 12, Allahu Akbar. Sanes dia tama, sanes pangaosan penganiayaan. Sampai we nepi ka jam 11. Halo. Bu. Sakit. Ibu geus rumah tangga mun salah ibadah saha nu tanggung jawab. Salah. Terus teh lu kudu ngawuru teh salah. Carok. Sabab teu bisa ngawuru. Titah ka kiai piwarang mimonan osok dititipkeun ku saroge mimonan eta Pak salah napa engke teh ditanya hei Mang Asep pernah ngawurukan bojo tos Gusti dititipkeun ka Pak Ustad ditanya di akhirat ajengan maripuh di akhirat nya titipan anak batur nya titipan pamajikan. Ayo masa itu halo. Nah, Gusti ya Allah, salaki teh kudu ngawuru pamajikan sabab teu mampu titah we wingonan. Engke per taun naroskeun Pak Ustad hapun tenan ngarerepot. Abdi sok miwarang pun bodo ngawoskan dinya. Mudah-mudahan Pak Ustad sing ridho da tedah nama abdi ngawuru pun bodo. Mangga Pak Ustad golosor Samsu. Ieu mah kamari lebaran ka abdi aya nu mere sarung BHS. Bener bener. Nantilah almarhum. Mangga. Ieu cenah Pak Ustad atuh lumayan BHS tilas almarhum. Oh mangga cek aing teh aing ngeurin nanti kan ku aing teh ajengan nu temenan nolak pamere batu. Temenan aya mah maluweut teh udah lebaran. Da ulah nolak. Dipake we ku abdi teh sarungna. Ya Allah dipakai sholat gak geger sama lu kasuan ayah lini gua cika dari kasuan boh cacak ka guru urang hese males jasa komo ka sayyidul wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah nu ngomong dinten ayeuna urang bersyukur diciptakeun anak Kangjeng Rasulullah. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena kesejukan sinar wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah ingin ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah akui
rahmatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Memeh mawat Rasul nyarios. Aina ummati, kamana umat kami, padahal umat lagi karek saeutik. Ieu nu dipika bangga ku Kangjeng Rasul. Hirup 1400 tahun setelah Rasul wafat, tapi pang dipika sonokna ku Kangjeng Rasul. Sing bangga jadi umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Umurna penek da ajengan lagi. Astagfirullah. Umur nate kur 63 tahun Rasul teh. Baheula Nabi Adam 800 tahunan Nabi Ibrahim. 13 meter. Tinggal wah setengah meter. Sebeza sabaraha nomor molor atuh dibayakeun. Umat Nabi Adam panjang umurna, Nabi Ibrahim dewa panjang umurna, tapi punten umat baheula hese dihampura dosana. Nabi Adam nyeun salah sakali dipiceun ku Allah ka India ka Hotabot. Siti Hawa ka Jeddah hayang dihampura dosa nyeun salah sakali diusir di surga. Nepi ka ting porosot bajuna hayang dihampura dosa nepi ka sujud 250 tahun maca doa jeung ieu ti kareuteun. Maca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Hayang diterima taubat nepi ka datang ka Jabal Rahmah. Didinya kakara dihampura dosa. Nabi Adam leuk turuk we rapah. Anjeunna ngeureuyeuh mapah ti India ka Jeddah kakara dihampura dosa. Umatna Nabi Muhammad nyeun dosa unggal poe hayang ka surga. Nabi Adam nyeun dosa sakali diusir di surga ka dunia. Umat Nabi Muhammad mababari dihampura dosana. Tobat di mana wae ge jadi. Sudah orang yang dosa porosot baju sieun ai. Nabi Adam mah nepi ka ting porosot, telanjang, dilucukan bajuna dialungkeun di Siti Hawa panjang. Aya we Jabal Rahmah, didinya bertemu Nabi Adam jeung Siti Hawa, didinya puncakna Allah menerima tobatna Nabi Adam. Zaman Nabi Isa, mun jelema keuna najis gogog sareng bagong. Kami mah tara unyang anjing. Lamun kena ku najis gogog sareng bagong. Eta teh kudu disopak jeung kulit-kulitna kakara ditarima dosa tobatna dihampura dosa. Umat Nabi Muhammad kena ku najis anjing jeung bagong. Cukup disangkut wae 7 kali kumahan salah sawiosna kutana. Karunya sok nyuman anjing kudu disopak jeung irung-irungna. Alah, umurna pendek tapi babari dihampura dosana. Umurna sakedeung pahalana ge loba. Subhanallah. Ya, bangga jadi umat Nabi Muhammad. Urang dilahirkeunana pangakhirna tapi meunang sapaan pangheulana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sing bungah jadi umat Nabi Muhammad. Umurna ngukur nepi ka 70, rata-rata 80, tapi engke disapaakan pangheulana. Pahala paling loba nu dipasikeun ku Allah ka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka pertama motivasi bulunan kurang adalah menurut kitab Fathul Mu'minatul Talibin disebutkan teh sukron li izadihi sallallahu alaihi wasallam, sukron li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syukuran atas dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad. Sabu masih mawe jam 11 mah. Berengan punyar mana? Rek sararek teh. Bebas jeung Nabi mah rek sararek teh menang nya. Halo? Mustami tuduh wajar bareng mustami tuduh wajar bareng mustami tuduh kan lamun mau balik tuduh teteh mau balik kurang sare cuma nya aing kurang ajar di onang hati nya mau balik kurang sare ari tuduh mah aing kakara ngaji sabantar jeung coran kieu aing. Halo oh
maulidin adalah nyaeta li ta'dimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, didorong hate ku ngagungkeun Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Sumping muludan jelema sholawat di mana-mana, sumping muludan jelema jadi inget kabeh ka Kangjeng Nabi. Ya ulah sok fanatik nyebutna muludan bid'ah, rajaban bid'ah, muharaman bid'ah, tahlilan bid'ah, beungeut sia ge bid'ah ti Rasulullah. Bo sagala teuing di bid'ah-bid'ah ngalangur jemaah teh. Nyu sok muludan mah cicing urang di imah. Halo. Wow. Yang meriasan sama terjun soran bers. Biasa manuk wale. Kopi yang gede kayak jadi dewa. Kalau kayak singa was negara mah sok. Biji tadi bukan dua iya. Minimal timu perkolot mau sekolah batik. 8 perkara leungit 5. Wow. Perkolot 15 perkara liar. Sok bari imam eta lah. Eta teh ubar tubuh. Nah, ubar hayang. Oh, nu kadua motivasi muludan teh rek ngagungkeun Kangjeng keun baik batur libidahkeun urang mah tuluikeun nepi ka iraha wae ge. Oh, sok maos Quran tara. Aya harkakan. Aya jabar daerah. Kayaknya ayo ngabidahkeun bapak tuh ai Quran aya jabar GR. Zaman Rasul eueuh Quran make jabar GR. Titik-titikan acan. Kitu teh bidah Quran di kituan teh. Ngabidahkeun bapak tuh ai Quran jabri. Zaman Rasul mah Quran teh eueuh titik-titikan acan boro-boro aya jabar GR. Tiraha Quran dibukukeun sabot para penghafal Quran wafat maut di medan perang. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan Rasul tos teu aya anjeunna ngemut Quran nepi ka ayeuna dibukukeun. Quran nu dipake ku urang jeung eta berkat dibuka beusina teh naon. Segala ketemu aja jadi balik mah. Abdi mah kakara kurang pasir tamian kurang dikit jeung kawan-kawan jeung pada kaem aing lebih ka mutar-mutar ngesang olahraga. Oh. Halo. Quran zaman Rasul eueuh harkatan, eueuh jabar jeera tiraha mimitina bid'ah eta teh di zaman Sayyidina Utsman. Quran nu dipake ku urang adalah Quran mazhab Utsmani. Quran meunang ngabukukeun Sayyidina Utsman. Kabatur saya nyebut bid'ah muludan di rajaban ai Quran maneh nu dibukukeun. Lamun maneh hayang turut ka Rasul, Quran atau make jabar GR yang dibukukeun. Atuh repot eueuh jabar GR mah maca Yasin jadi yes. Oh. Masuk jagat fitrah. Dibayarna kunaon? Bea eta ge bid'ah. Kabatur ngabidahkeun muludan aya jagat fitrahna ku beas keneh. Tempo hadis Rasul, ausain min tamarin, nyaeta jagat fitrah teh kudu kupor. Ajaran urang dieu jagat fitrah teu dieu hormat. Sok gerak viral. Engke nyeun kupat hormat. Engke nyamuk hormat. Beureuh surat sia. Ari kabatur ngabinahkeun muludan rajaban jagat fitrah ku beas. Sarua we sia ge bidah. Halo. Didinya permun aya ijma jeung kias ngacing bener kitu. Kabatur seutik-seutik neraka muludan. Rajaban neraka sia panitia akhirat. Halo. Tadi Ustaz Nuris dari bisa tegas bisa. Jeung karek lempo beungeut lagi saeutik pan ka aing teh. Beuseuh cenah disiga si Ohang. Eta geus di pabrikna. Tuh, tereh ngaji lagi si Maman hayang ke jam 11 turut ka si Mak. Tuh, setengah 11 mah lila keneh. Bisi mah bade kula mah enggak suka setengah jam raos mah. Nomor katilo. Duh, ateul deh aing. Nomor katilo Rasul sallallahu alaihi wasallam teh dilahirkeun motivasi maulid teh nyaeta limahabbati sallallahu alaihi wasallam didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi.
Insya Allah di dia gaduh rasa cinta ka Kangjeng Rasul. Amin. Sanajan muludan can kasuk cinta tapi lawang tina cinta. Witing tresno jalaran soko tulino. Cinta itu datang karena sering ngapapangih. Beres kan? Mimiti nama teu bogoh kusabab sering pangih jadi bogoh. Loba nu keur santri baheula nyiruhan diciruhan. Aing teh yang teuing ka si eta. Ribet teh jadi boga anak bener. Cenah diciruhan. Najis teh. Tak jelema ulah sok keheul teuing, ulah sok bogoh-bogoh teuing. Mun keheul teuing sok bogoh, mun bogoh-bogoh teuing sok keheul. Tah ieu santri ABG mudah-mudahan sing gaduh jodoh anu saroleh. Santri baheula mah beda jeung santri ayeuna mah susung WA. Baheula mah cukup we ku kertas, make aksara teh. Meuli jamu sisi aspal. Mun surat teh gitu. Meuli jamu sisi aspal. Duitna meunang panimu, nyiar ilmu hese apal karena ingat padamu. Jieun status WA jieun. Meuli jamu sisi aspal. Duitna menang panimu, nyengar ilmu hese apa karena ingat padamu. Terus hidupmu itu laksana jurumiyah. Apa itu jurumiyah? Jujur menyayangimu itu indah. Ayo kakak kolot asup, udah kolot asup dasar puasa desa. Ibu, nun bertemu adalah ikrar. Masa kamu bertemu aku nggak pernah ijab. Aku mawe ngomong. Bo, didorong ku rasa cinta. Cinta teh kieu nu jauh bakal karasa deukeut, terus nu poek bakal karasa caang, nu sempit bakal karasa lega, kitu nu berat bakal karasa eta ngaranna cinta. Kitu yo parawan jeung bujangan bobogohan pipireun imah deukeut kanang domba. Wah, deukeut kanang domba, kanang hayam jam 12 deui aruplek we ngobrol tinggal. Heeh, cek eta ngaranna ge cinta mah butai. Cek kapan deukeut kanang domba judulna ge lain butai. Bo, dorong unggal tahun pernah jeung muludan, unggal tahun pernah jeung rajaban sugana dibukakeun hate urang keur menuju cinta ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi. Bo, asal muping salawatnya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Eta teh naon salawat? Burdah jadi burut, burdah. Ibu, nu ngarang eta shalawatnya namina Syekh Jamaluddin Al-Busiri. Mantenan teh teu ningali socana teh, lain ningali ti alit keun aku angin merah, pareum socana. Nanging hoyong jarah ka Kangjeng Rasul da tepi. Kanjeunna mah di Mesir. Langsung we ngarang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal akhwani muktahini. Syekh Jamaluddin Busiri ngarang eta shalawat nuju kaayaan socana poe pareum Rasul jumpingan anjeunna nuju teu damang kitu bari panas. Rasul nyebat kieu deudeuh bager hunceuk sunat. Anjeun teh umat kami nu cinta ka kami. Dipasihan selendang warna hejo. Selendang eta seakan-akan asa dina ngimpi. Pas anjeunna ngagugah ngarabah kana dadana. Tos aya selendang eta disebutna burdah. Burdah teh selendang. Socana dibukakeun ku Allah janten caang deui sabab cintana ka Kangjeng Rasulullah.
ka Kanjeng Rasulullah. Mudah-mudahan urang sing dibukakeun hate urang. Mudah-mudahan panempo urang nu poek ya Allah, muga dibukakeun sadayana ya Rabb. Nu gaduh kabingung ya Allah, renglangkeun ku sabab ieu umat Kanjeng Nabi nu aya di pasir tamiang cinta ka anjeun ya Rasulullah, sanajan cinta nu sanyatana motivasi muludan ayeuna didorong ku rasa cinta ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi. Oh, mudah-mudahan urang diaku umat Kanjeng Nabi. Oh, kamari abdi Agustusan di ditu masuk sakecamatan di lapang nu hadir teh 6.000. Oh, da sakecamatan bawa anak mitoha si Dewi kan budak berkelin urang Jawi dibawa eta budak mitoha teh konti nya pamajikan menyaing nyebutkeun kajol mah. Oh, dibawa ka lapang leungit eta pun bojo ya Allah bingung. Ayo saya 2 jam aneangan kemana sudah ngemin teh we ditomong teh keur ngabaso cacak di dunia nu hadir 6.000 hese kapangih anak jeung pamajikan komo jaga di padang mahsyar ti kawin umat Nabi Adam dugi ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Anak jeung saha jeung kolot geus masing-masing salaki jeung pamajikan masing-masing eueuh nu bakal nyapaatan iwati Rasul sallallahu alaihi. Sahunya nu bakal meunang sapaat nu dari ieu hareupeun abdi nu ceramahna macam ubuh di sapaatan panghun. Oh, da abdi mah teu ngaku jadi jelema soleh tapi ka ayeuna ge can soleh-soleh abdi mah sanes anak soleh gapun bapak namina Munir jadi anak Munir tapi ka ayeuna ge Ibu, geus kain kolkeun. Oh, boleh jadi nu bakal meunang sapaat bawa tingma nu keur nyarane teteh nu keur nangkep dado saking cintana ka Kanjeng Rasul ustad nama ya nu di dieu nu keur ngomong. Can bubu matak tulungan abdi jaga di akhirat ku ibu-ibu mun ibu-ibu meunang kabagjaan bapak-bapak sadaya. Itu teh ustad ya Allah di dunia nu pernah ge ustad ya Allah. Pernah datang ke Cijogo ngajarkeun cinta ka Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan dia ustad teh ulah buruk-buruk deui nasibna di akhirat pangna abdi diusahakeun mun aya ngonang datang teh sakitu keur gering ge sugan we mustami teh jadi saksi kasayan di dunia engke keur di akhirat. Buat yang ece nu keur ieu keur dadaro eta nu bakal meunang akang keur ngabulan buat teuing eta nu bakal meunang sapaat pangheula nama. Amin. Mugi Kanjeng Rasul kersanyebat pipayunan Gusti Allah sing janten sadaya sesarengan. Mugi Kanjeng kersanyebat payunan Gusti Allah sing janten usul. Beda ya kata-kata tuluykeun ku ibu masih keneh kitu nya. Masih keneh. Masih keneh. Masih keneh. Masih keneh. Masih kene. Bapak-bapak siap. Engke ibu-ibu ke bapak-bapak, ayeuna bapak-bapak ke ibu-ibu. Siap. Olah laki heula. Siap Pak. Kali bapak kali nyebut masih kene persembahkeun ka kaum perempuan. Mumpung usung dan urang jadikeun di perempuan urang teh barangja. Suntak sentak kasalaki masih anu ngahutang teu bebeja buat bae teu pararuguh uang riu ngomongkeun batur ibu-ibu ka bapak-bapak siap begadang unggal peti salat subuh kaberangan bobor
majikan nyumbutkeun duitna kopeah lu gitu teh pengajianna sekedar perayaan hasilna masih kurang mah nya perayaannya peringatan supaya aya tapak sabadanan ulah ngaos mah kawas meri amal meri ari mandi unggal poe ari hanyir anger wae ulah putus asa kuatur di kitu-kitu nu ahli pangaosan mesiga nu keur teu ibadah ieu teh padahal saur Rasul khairu min alfi rakaatin calikna di pangaosan leuwih utama tibatan salat sunat 1000 rakaat. Hei, lu kurang duhana. Hei, lu kurang betong tahajudna. Lu leng-leng salat hajatna. Lu leng-leng salat obatna. Anjeun mun teu bisa istiqomah dina salat sunat calik we di pangaosan ke di akhirat aya sampeureun bahwa urang meunang ganjaran sebagian tina hancap pangaosan urang. Amin. Wemeh angkatna gubiolahu qabla ayah tua dihampura dosa-dosa leutikna ku Allah. Ustaz dosa leutik nu hese lobatan mah dosa leutik Pak. Loba teuing ting di mana ngomong leutik dosa gede mah kabeh ge inget. Halo. Matak muruluk nanti ku pangaosan muruluk. Amin. Nempo ustadna sarua kieu ningali nu ngajar ke mun limongan ngagungkeun kana ilmu eta teh dina kitab Tanbul Qaul diuningakeun malaikat ku Allah diciptakeun dina satatapan ka guru maka manehkakeun pangampura kaeta jalma karek ningalina ka ustad ustad ieu teh kudu loba ditingali tah ustadna ge ustad Saliwan ustad ieu mah dipapus teu carita potong pomat ustad ieu mah cenah leutik leutik kok balas leutik lagi make kol-kolah leutik kok bo dan bae ku batur nu ngaji disebutna teu bener wae aing nu ngaji ge teu bener omong maneh halo dan bae ye loba nu ngabalikeun si ustad aya mah ilmu loba dina YouTube aing ge nyaho urang ge asup YouTube aku si aretan dua lain masalah etana initna ya initna jeung biukna eta nu beda jeung dina YouTube agak rampangkeun loba tungtung nama YouTube teu ditonton ngaji saya tara jadi we kajengan nu bilur ngaleutikeun padahal ilmu nu asli mah lain beunang tina kikituan nu barokah mah asli pateuteup jeung nu ngabulan lu tina YouTube lain salah eta mah YouTube mah keur pamancing unggul keur tambahan matak barudak ieu mah tanua amoman ge init kade niat ulah niat jadi YouTuber unggul tapi niat ngaji si mau kabosan dulu dana mah anggar ngomong lain dana diganti ya sedih oh kabosan kayak ahli ilmu kan dua kayak nuduhan terenang ge nu aing da saya mah teu dibedaan geus saraya wae geus ustad cenah tara nyarekan parusan-usannya mah diusir pulang matara we nganteun video atuh nonton video teh engke ngarah songong sabulan kakara ngupload hiji sabulan dua kali usah nulis tutur kieu teh turki urang fotona teh eta mah doaan ai jadi we nu monang ti Banten ti Luhur Ustad ti Labuan ti Anyar ti Purwakarta Karawang Cikampek Bekasi Sukabumi Cianjur nepi ka Subang abdi jadwal overload 230 teu katampi lu katampi 80 Gusti dan kabeh hayang dina waktu eta jadi abdi teh teu berat keneh 80 jadwal kira waktu aing geus ringsak waktu tidak senang pemajikan aduh neng cengking di utara neng membalas nolak hanya kau yang matara bangkrut lemanggihan bangkrut alhamdulillah kita kan coba majikan ke kardus ini gimana itu kan tarik dipicil ke dikilo kardus negeri oh siapa otak bisnis kayak itu ya kusina kardus na dikilo pintar otak udah paklit abdi ge naros kapun bojo ceng bising ke aya geus
Ayo wae ngaji ka ditu ka dieu bisi loba pidorakeun kamari ge cengeng balik ka 4 poe teu balik 4 poe engke mimahareup 4 poe ka puasa ti heula 3 poe bisi matak katedan hate salaki aya di mana utuh je sing dihiro cengeng teh sing dirilokeun bilih teh mah aya nuantuan pangisukeun nuantuan pangmasakeun pangistrikakeun sing dihiro lawan surga geus dibukakeun ka siap kabur ti imah ai suka aing siap kan nah abdi mah lain teu wani ceuk gaduh di bojo lain teu wani ngan pun bojo ayo sok eta sok istilahna mah sanes berat isieun pun bojo teh kitu sok kabur kumaha teh kabeh teh ari sieun mah teu kan sok kabur pun bojo teh lumawi doakeun abi sing istiqomah moal mah nyadu kalau meja halo ulah daim jadi ustad bener tak orang mau tukang liar kumah paling gampil penting gue beli sadonis kasihan orang salah kira yang ngarbut cerai pada mawai aing resep kan jadi dia aduh panggung jangkung geresep ngerma kakara kan dia baik kapal yang masering Masya Allah, Gusti tukang dagang saya aja gitu. Man, sing parayu, man. Ya, bo, aya dosa nu teu bisa ditobatan ku haji jeung umroh. Nya eta nu bisa ditobatanana hapus dosa teh ku dagang. Bener, abdi gaduh guru pesantren Riyadul Alfiyah Sadang Garut, alumni atau seribuan. Mantenanana masih kena icalan. Ku abdi ditaros malaman kunaon make icalan keneh saur anjeunna anak hujan aya dina hiji kitab diuningakeun bahwa aya dosa nu dirahasiakeun ku Allah bisa lemitna nyaeta dikiparatan ku dagang kumaha lamun di dieu teu dagang sing alus kanu dagang insyaallah man ieu abdi bade meser kawan kariloan hati bisi engke meunang man termasuk pedagang anu jujur gupay abdi jaga di akhirat. Ini mah tukang dagang nawar gitu kira-kira kuku hargana 20 ditawar 6.000 keos gawewe mau lila nawar mana sakit rumah kuda tuh ayah ayo ada kalau malah laki lu timuru awewe mah pak ulah ditimuru kena gitu iya mas ngomong yang tukang dagang ditimuru itu watak awewe mah hilang barang beli teh maksudnya mah supaya mirip lamun bojo ge eta cek simut harga 300 nanti ka jadi 175 pintar mana becan seperti itu di online ge udah kala diantar barangnya aing kesal sok dirinya besok dina warung kopi beri wudu di pasar teh dina warung kopi na tuh sina lihat da awewe mah kitu nya kan era wanita mah ingin dimengerti kitu asal dimenangkeun matak bangun nganter ka pasar cicing we di warung kopi ulah diantar capek iya samarupna di ditu leuwih murah eta leuwih balik deui ka dieu aing lalaki mah singkat mah eta sorban seberapa 100.000 desa kirang teh 80 ustaz kirangan di salite lah besar 85 geus sok terjadi di duit tahu memang wah lamun awewe keur ngambek tong ditemala teu awewe mah hayang bekas hayang bekas abi mah salah ka pamajikan antep we mun ngalungkeun awak kalau penting dilawan ditanya sakecap jawabna 100 kecap mari artos 100.000 kamari ka balik kapal iman di mana yang sekali naik atau kamari ke bas jalan sampai berapa nanti coba kamari yang budak kenaikan kelas jawab kau gas 2 kali pan ditambah 4 kali opat yang coklat dari candi bayar salah kita yang mau nyakut baik ayo salah kita yang nanya kena duit segitu mau berapa cicing kena ayo ditanya lagi tambahan padahal lo lagi masa kecap wah gitu teh ada istri keun we geus bekas masuk cici bo ngajep polan badak mun awe keur amok calik abdi mah mun keur amok
PDT bejeuna pemajikan 2. Menang di wisuda tanggal 5 September tahun 2000. Nu kadua gelar MSI. Maneh sakola iraha. Magister Sains. Nah, jadi ke pesantren ke sekolah pesantren biasa pernah tuh dari sekolah atau keluar SMA itu kuliah lah. Langsung ke pesantren untuk habis beres suara gua aja nganus diizinan karena kuliah. Jadi gua ada lagi halaman kalimat halaman jadi itu ngisi video ngisi kan gurih udah di waktu itu gurih udah pakai cai tai ibu mantan pak menawarkan apa sekali psikologi kan ada senawar gerak angke masing kurang bapak boga salah ke pemajikan boga salah antep boy alung-alung nah boga salah kita gitu cicing kalau hampura di awal masa detik hampura nuhun geus uji liu awal anu masih kene anyar rumah tangga nu bencana geus gimana hampura uji itu nuhun geus sampai segitu aja tuh nyerengir so yang mau pemajikan tara dipuji seketik acak ini teteh jangan duduk di pojok tuh saya kenapa gitu ya ini kapan teteh manis nanti kan banyak sebut di terus orang kecicing pas ngaji teh kunaon tuh sesak napas saya kunaon gitu ipan sepan napas ibu ada di air serang di kotak dipikasieun teu bisanya ya cari tanah cara paur awewe cenah kada penting betekok bo matak salah pikeun mah ulah dilawan cicing we cicing benar tuh hiji lalaki nu lahir lain tina rahim istri sadaya lalaki lahir tina rahim ibu cicing we amak cicing di amak we cicing di amak we cicing di amak we singsapkeun anro jeung ibu teh kembalilah ke tempat asalmu teu salah emang mikir menang uing biar telepon karek dioperkeun kana kemis oh jadwal geus leurit mangceng mun kemis pek kan ulah pinah deui cara bawa cara ustaz itu 12 Rabiul Awal gitu nuhun ya jadi ngajina ya sabaraha kade seserian lagi ngajina teh ingat anu bahaya niat muludan aya hiji syukron li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam syukuran karena dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad nu kadua li ta'nimi sallallahu alaihi wasallam maksad bade ngagungkeun Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nu katilu lima habbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Rasul muludan bakal mopang jaga di akhirat lamun make niat anu tilu insyaallah cek simah jam 11 aya 5 menit jam penutupan ibu kantos orang di Rubin MJ kan dia oh ayeuna orang mau datang damawa wang onang ku cerita di loba sorangan wang Jainuddin MJ teh 5 menitan deui sok malah dan di dia pan remote-na hayang ngarobah sorak teh ieu tah bisa mencet salah kabeh dieu tah ieu teh bisi pahili jeung sora-soang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun orangnya, apapun profesinya, Rasul adalah teladannya. Betul? Betul? Jadi maronyong. Ayo ingat ke pemajikan di imah gerbalan di BMJ seri. Nah pemajikan ustaz itu lemah. Beak gas, beak bawang, beak cabai, beak buya, ada repan ke dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu bilang itu nanya jawab. Jangan cemberut. Gas boleh habis, bawang boleh ludes, garam boleh tiada, tapi
tapi cintaku padamu tidak akan pernah sirna. Aing cang majikan teh. Betul lah ngomong pidato di dapur era aing. Ji kira meuli cenah gas ulah pidato di dapur. Era na eta ku majikan dipikirkeun. Bari seuri teh Agim. Apa kabar Ibu? Aa mana senang sekali hari siang hari ini ya. Karena apa? Aa berulang kali diundang ke daerah Citamiang. Itu bukan ini panitianya tapi Pasir Tamiang. Karena Aa berhalangan Allah mengijabah di Cijoho. Luar biasa Cijoho ini. Aa baru kali ini ngaji jemaahnya di jalan. Ini kayak apa ini? Aa jadi bingung kayak pangau begini. Tapi yang terjelas jemaah Cijoho tetap semangat. Betul tidak? Jadikan Rasul sebagai teladan untuk kita. Betul tidak? Kita bercermin sama Rasul. Rasul yang mulia saja ada yang membenci, apalagi kita yang hina. Betul tidak? Rasul itu makhluk termulia, ada saja yang membenci, yang membunuh. Apalagi kita. Betul tidak? Rasul yang soleh saja meninggal, apalagi kita yang banyak dosa. Rasul yang soleh tidak 1000 tahun, tapi Rasul juga 63 tahun. Betul tidak? Halo? Kenapa ting parolohok? Cek namanya ayah agin boleh kabulenap gitu. Ayeuna Ustaz Arifin Ilham. Ceuli deui ku aing. Kurangnya pulau mangking orang irit, mau di orang hidup datang loba. Orangnya nyaho itu panitia yang loba bonus. Mau di orang hidup datang loba. Hakim datang, Yadudin MD datang, Main Arifin Ilham sudah datang. Terus maaf padahal itu. Hamba Allah. Arifin bahagia, subhanallah. Hakikat maulid ini bagaimana kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Selepas maulid jadikan Rasul sebagai teladan. Rasul itu adalah hamba yang bibirnya tidak lepas dari zikir kepada Allah. Karena gunung-gunung berzikir, lautan berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihul lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya berzikir kepada Allah. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala berkait kami Allah. Ya Nabi salam ika ya Rasul Assalamualaikum ya Rasul alaika ya Habib salam rindu padamu ya Rasulullah sholawatullah ala Uje Ustadz Depri, iya Ustadz Debra. Uje emang mendengar lagu sih kan usepet. Indah wajahnya, bisa? Indah wajahnya secerah purnama. Bila melihatnya pasti jatuh cinta. Salam bagimu kasih, salam bagimu Nabi, salam untukmu kasih, salam bagimu Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Terus kalau lagu bila dari surga, oke,
Pak Gojali. Jadi naon sabab nama kayak urang kudu syukuran sabab diparentah ku Allah. Nabet Allah kalau bapak mentahna menjeuna dan ubogana geuning pagajali di muka kacamatana serap beungeus lain ceuk si mah jam 11 geus leuwih 5 nuhun ya Pak. Oh urangnya tuh jadi bicara mah ieu mah ieu teh mustami teu ngarasa. Oma irama hiji deui oma. Mana sedang dut? Nah, orang kita matak jeung mun dina nu kawinan aya urutan sok balik. Lain keun, lain fanatik karaguan sungkur. Jadi aya joger ustad ieu sungkur. Sungkur. Ordinah kana bujur. Karena sirah balik, tapi mau bawa MC kosida modern, kan kadang itu nama dangdut, untuk kapangi kubur, kui malah jadi ustad, jadi MC, kayak itu, kubur itu sih seorang santri murah, ini aja, nyokot daging, kalau nyokot lajak, kelas guru was, di kawinan mata kali, semua rasa lajak mau diasup terus, ngobrol, penipuan, abdi ngaji di sono. Nyokot dua, ustad cenah geuning eta daging teh dari tuang. Nah, teh lebok ku sia. Nah, teh balaja. MC Qasidah Modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Gita Nada hadir pada kesempatan siang hari ini tentunya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kehadiran Gita Nada bisa menghibur Anda dan sebuah sajian instrumentaria tadi bisa menjadi pelipur lara di kala duka. Marilah kita sambut artis kita LP Sukaki untuk Anda. Geus teh ah momal mangke sakitu geus jam 11 jam 11. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Es batu disimpan dina luhur termos mun cekap sakitu nu kasep pada permios. Baju jubah celana cudra yudadah gudbah. Sopan Sopian LP Sukaisi cukup sekian dan sorban murad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasana ibu-ibu tekeng wakarwi seluruh panitia hatur lumayan aya 10 kaneun tuangan di bumina masing-masing.